Sia, itu jika nama budak si Haji Daslim teh geuning. Bener pisan anu lempang teh tayalian tinyi endah budakna Haji Daslim duaan jeung kabogohna anu katelah Jang Idon anu tos arulin ti babaturanna. Saenggeus aya di hareupeunna teu tetepas sini deui Ki Sugri gancang ngenyang leungeun Nyi Endah mani satarikna. Atuh Nyi Endah reuaseun nepi ka jejeritan bakatku sieun nepo parom Ki Sugri jeung Ki Badrun anu memang rupa-rupaanana teh teu parok jeung batur, cohagna mah pikasieun we. Ari Jang Idon nempo kitu teh langsung manehna nerajang ka Ki Sugri. Pereupna nyebrut rek meupeuh leungeun Ki Sugri. Beltrak leungeun Ki Sugri anu keur nyakal leungeun Nyi Endah kalah ngabeltrak teuas nakar nepi ka ngerepeng Jang Idon oge bari ngaguak. Alah. Arek nanan haonan sia teh beunceuk, cek Ki Badrun bari cebrod pepeuhkeun pereupna kana sirah Jang Idon. Atuh puguh we Jang Idon anu teu ngabogaan ilmu silat teh karek ku sakitu oge geus ngajongkeng sirahna asa bejat dihakan ku pereup Ki Badrun anu lain tenggelan biasa. Sok sia aja deui sia kunyuk. Ki Badrun hohoak bari ngajejak dada Jang Idon. Ari Jang Idon boro-boro bisa ngalawan deui ku ngarasakeun sirahna anu asa eumer oge geus teu puguh rasakeunana longleng asa muih tetempoan oge. Onaran we Kang, tuman we. Meh teu jadi kasakit kareupna. Ki Sugri bari manehna geus manggul awak Nyi Endah anu harita geus kapiuhan digebug pundukna. Oh nya euy, tuman we lah. Ki Badrun bari serepet ngalugas bedogna meni ngeguri belap patak pawur anu nempo. Ki Badrun harita keneh oge langsung ngahambatkeun bedogna rek nigas beheung Jang Idon. Hiu terang Ki Badrun nepi ka ngeleweng ka gigir pluk bedogna ragrag leungeunna karasa sakomper. Goblok sia. Saha nu ngawani ngabongohan ka dewek. Keluar sia bangsat. Bontong laku demit. Cek Ki Badrun bari culang cileung. Keur kitu cikikik ti luhureun aya anu nyikikik. Iirihilan barang ditempo aya saurang budak lalaki anu umurna teh kurang leuwih 15 tahunan keur ucang angge dina dahan tangkal jamu. Awakna jangkung begang, bukna panjang, ririaban ketebak angin. Sian tadi ngameladog tehnya, hah? Turun sia, kunyuk. Ki Badrun langsung nyentak kata budak lalaki. Ah dah ngeunah di dieu ka dieu we aya perlu kawengna. Cek eta budak bari terus cicirihilan lelewaena teh lelewana mentak ngahudang amarah Ki Badrun. Goblok sia monyet ngalonying sia can nyaho sia aing teh saha kunyuk. Ki Badrun beuki nafsu we asa dilelewe ku eta budak satepak kitu pamikirna. Ada teh nyaho acan bari nage wengah kamanusan laku lampah jika sato kitu. Tembalna eta budak bari terus ngahihi. Goblok sia rasakeun hayang modar mah sia setan. Hiat blesat awak Ki Badrun ngeblesat ka luhur sukuna nyemprung rek ngejejek awak musuhna tapi teu kanyahoan jugebug awak Ki Badrun teh nyaho-nyaho ngagedebut nang karak bengkang dihandap bari aduh-aduhan sedengkeun hari eta budak teh geus nangtung di hareupeunana bari anger cecirihilan. Nempo kitu Ki Sugri anu tadi pamanggul Nyi Endah langsung nyebrut nimpukeun pereupna rek ngagedor careham ku
Digubrak we nya endah mah digubrakeun teu sidikna dibalangkeun. Modar sia kunyuk sarap. Ki Sugri ngagorowok tapi manehna jadi reuas sabab eta budak teh geus eueuh di tempatna. Tadi sabot Ki Sugri ngahulang kitu, cebrot. Walah. Puhu cilik Ki Sugri beunang dipepeg ku eta budak karasana meuning ngajelengeng jaba panas asa karerap. Ari Ki Badrun nempo kitu teh ngankop deui kana bedogna anu tadi murag teh. Hiuk bedogna nyemprung deui wae arek ngabudal badi leusi beuteung musuhna. Tapi ku ak teh kalah manehna anu ngaguak awakna nyuksruk nyium kana kanu dapuran tangkal cau. Kundukna teu kanyawan geus beunang deui wae kagebug ku leungeun eta budak.